Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 12. Dina pangajaran anu ayeuna urang neraskeun hanca. Pangajaran anu sateu acana nyaeta ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Urang ulas deui nya supados hidep teu hilap. Naon ari anu dimaksud bahasan tradisi Sunda teh nyaeta pedaran atanapi tulisan ngeunaan hiji perkara dumasar kana hasil panalungtikan atanapi pangalaman sorangan. Jadi anu dimaksud bahasan nyaeta tulisan ngeunaan hiji perkara berdasarkan hasil penelitian atau pengalaman diri kita sendiri. Adapun yang dimaksud dengan tradisi, anu dimaksud tradisi teh nyaeta kagiatan atanapi kabiasaan anu masih keneh aya ti jaman baheula dugi ka jaman ayeuna. Ieu nya jadi anu dimaksud bahasan tradisi Sunda nyaeta tulisan ngeunaan kabiasaan tanapi kagiatan anu masih keneh aya ti jaman baheula dugi ka jaman ayeuna dumasar kana hasil panalungtikan tanapi pangalaman sorangan. Minggu kamari oge Bapa parantos masihan tugas kahidap kanggo milarian contoh-contoh bahasan tradisi Sunda. Aya anu ngirimkeun tulisan bahasan atanapi bahasana teh nyaeta ngeunaan wayang golek, angklung, ronggeng gunung, prosesi siraman. Sae pisan nya hidep tos mendak atanapi atos terang. Contoh-contoh tradisi anu aya di Tatar Sunda. Mung di dieu Bapa bade ngadugikeun. Jadi anu dikintunkeun ka hidep ka Bapa teh tos leres nya ngeunaan tradisi anu aya di Tatar Sunda. Tapi eta mah salah sahiji unsur budaya nyaeta kasenian margi supados tiasa kauning ku sadayana nya ari anu dimaksud budaya teh aya 7 unsur budaya. Ke urang pedar hiji-hijina. Salah sahiji unsur budaya nyaeta tugas anu kamari dikintunkeun ku hidep ka Bapa. Aya anu ngintunkeun bahasan atanapi tulisan ngeunaan wayang golek, angklung jeung rea-rea deui. Atuh anu kumaha anu dimaksud unsur budaya teh Pak? Ieu nya ari unsur budaya teh aya 7. Salah sahijina kasenian. Samemeh kana kasenian urang bahas heula anu sanesna. Anu kahiji nyaeta bahasa. Bahasa anu dipake ku urang dina kahirupan sapopoe bawa bahasa Sunda atanapi bahasa Indonesia atanapi bahasa Inggris mangrupakeun unsur budaya anu kacida pentingna. Naha kunaon? Margi lamun eueuh bahasanya teu aya bahasa urang moal bisa komunikasi. Moal lahir budaya-budaya lainnya. Margi ku ayana bahasa teh bisa komunikasi, bisa ngalahirkeun budaya. Anu kadua nyaeta ilmu pangaweruh atanapi ilmu pengetahuan. Ieu leresnya hiji budaya atanapi hiji tradisi eta bisa lahir margi didasar atanapi dumasar karena ilmu pengetahuan. Misalna aya budaya tani. Budaya tani teh samemehna pasti aya ilmu tani. Eta nya jadi
sameme aya budaya tani pasti aya elmuna heula. Elmu tani teh siga kumaha naon wae. Jadi ilmu bahasa dua unsur budaya anu kacida pentingna. Anu katilu nyaeta sistem organisasi sosial atau organisasi masyarakat. Nah, ieu unsur budaya anu katilu. Biasana dina sistem organisasi sosial atau organisasi masyarakat aya nilai jeung norma. Fungsina naon? Fungsina pikeun ngatur atanapi meunteun nya naon-naon anu dipilampah ku urang teh sae atanapi henteu. Anu kaopat nyaeta teknologi. Tah teknologi oge kalebet kana unsur budaya. Ayeuna urang balik deui kana budaya tani misalkeunana. Di zaman ayeuna budaya ngagaru nya secara umumnya anu katingali ku urang sadayana tos jarang anu ngagunakeun munding ngagaruna. Tapi loba patani anu ngagunakeun traktor. Tah eta salah sahiji perkembangan teknologi dina budaya tani. Anu kalima nyaeta pakasaban. Tah ieu pakasaban teh atuh disebatna dina basa Indonesia mah mata pencaharian. Tah ieu nya benten-benten daerah, benten-benten pakasabanana. Misalna di daerah basisir nya biasana pakasabanana teh janten nalayan. Tanapi di daerah gunung pakasabanana tanapi mata pencaharianna teh aya anu janten patani. Tanapi di perkotaan nya biasana pakasabanana teh langkung rea langkung lieur gumantung kana daerahna. Anu kagenep nyaeta religi atanapi sistem kepercayaan. Tah ari anu dimaksud religi atanapi sistem kepercayaan teh ageman anu dipake ku masyarakat. Alhamdulillah di Tatar Sunda nya sakumaha kauninga ku sadayana mayoritas parantos ngagem agama Islam. Tapi teu saalit oge aya masyarakat anu ngagem agama sanes. Tah anu katujuh nyaeta kasenian. Ieu anu kamari seueur dikintunkeun ka Bapa contoh-contoh bahasan atanapi artikelna. Jadi henteu lepat nya tapi salaresna mah bahasan tradisi Sunda teh henteu mung sakur kasenian. Aya oge bahasan-bahasan atanapi tulisan-tulisan tradisi anu sanesna. Margi tadi ceuk Bapa unsur budaya teh sanes mung kasenian hungkul. Aya genep hal anu sanesna nyaeta bahasa, ilmu pangaweruh, sistem organisasi masyarakat, teknologi, pakasaban sareng religi. Tah anu terakhir nyaeta kesenian. Eta pedaran ngeunaan unsur budaya. Jadi upami urang nyarioskeun tradisi atanapi kabudayaan sanes mung hungkul kasenian. Leuwih lega tibatan kasenian. Kasenian lebet kana budaya tapi aya hal lain anu bisa jadi bagian tina budaya. Eta nya pedaran ngeunaan kabudayaan sakedik ngulas tugas anu kamari ku hidup dikirimkeun ka Bapa. Di dieu aya pedaran ngeunaan wangun bahasan tradisi Sunda. Nah, ayeuna urang kana bahasanana nya. Jadi wangun bahasan tradisi Sunda teh aya 4. Sok sanajan kitu biasana dina hiji bahasan atanapi hiji tulisan ieu henteu sadayana aya, bisa dikombinasi atanapi bisa salah sahijina hungkul. Nu kahiji nyaeta argumentasi. Argumentasi teh nyaeta tumali sareng pendapat biasa namanya. Sapertos kieu aya hiji budaya misalna ulah kaluar dina wayah sareupna.
margi seueur kajantenan naon tah kan eta pendapatnya. Tah eta salah sahiji bahasan tanapi pedaran ngeunaan argumentasi. Anu kadua nyaeta deskripsi, mangrupakeun wacana anu isina teh gambaran objek atawa kajadian. Tah digambarkeun kumaha kajadianana tanapi hiji objekna. Sangkan naon? Sangkan anu maca eta bahasan atanapi tulisan teh ngarasa kajadian anu digambarkeun teh bener-bener aya. Anu katilu nyaeta eksposisi. Eksposisi nyaeta wacana anu isina ngajentrekeun objek, proses jeung fungsi hiji perkara. Nah, ieu nya wacana eksposisi. Sareng anu terakhir wacana narasi nyaeta nyaritakeun hiji kajadian kalawan ngaruntuy. Misalna balik dinya kana contoh aya budaya tani. Tah tani teh kan ti mimiti tandur teras teh dugi ka panen, dugi ka tandur deui biasana aya prosesna, aya bagian-bagianana. Tah dina paragraf narasi atanapi dina bahasan tradisi Sunda anu eusina paragraf narasi biasana dijelaskeun karawan ngaruntuy. Janten kitu nya. Upami hiji bahasan tradisi Sunda biasana dilebetna aya 4 wangun. Argumentasi, deskripsi, eksposisi, sareng narasi. Atanapi bisa dikombinasi mung 2 hungkul atanapi mung salah sahiji hungkul. Tah eta panginten pedaran atanapi pangajaran bahasan tradisi Sunda dinten ayeuna nya. Mugi naon-naon didugikeun ku Bapa tiasa dipikahartos. Hatur nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.